Nih hese-hese teuing hayang tenang hirup di dunia, tapi dah ngaranna ge dunya anu tenang mah di akhirat. Tapi da ketang urang teh embung waka ka akhirat can kawin pangpang nama. Ari urang ngomong naon ieu teh? Nah, suara manuk teh gitu. Manuk juri gitu eta teh. Meni teu puguh sadana. Ajig ning manuk bondol ieu mah. Ari dongkap teh salam sanes heotan kitu siga nu teu Islam kitu. Lain ngareurewas di tukang kitu kumaha lamun kakede? Nya engke deui mah ulah kitu nya. Teuing teu kaharti asa ngobrol jeung angin. Nyaho urang teh keur hayang sorangan menikmati malam yang indah ini. Kadon datang manuk peot. Tah geningan di dari ieu ngiring bingah Gusti. tata di dieu. Nah teu ajak-ajak ari rek ka dieu teh. Abi teh aya batur di ditu. Oh gitu. Tadi teh nyari rawes ya teh di dieu. Nyakeun bae atuh ngaranna ge budak ngora. Apa nari orang mah emang geus karolot. Kumaha? Naon ari Abah? Piraku Naon sate urang mah teu ngomong tadi oge. Alah sia kacandakna di mana eta? Hela, ieu teh naon anu kacandak ari Abah? Atuh cing ati-ati ayeuna mah seueur pisan anu kitu teh. Matak babawaan komo nu berharga pisan mah. Rada diapik-apiknya kitu heotnya. Imbahan Abah nu dicandak ku nu maha kawasa. Oh eta teh nya. Jabaning nu kitu mah awis hargina jang. Lain awis-awis Anda anu teu nyambung ku dewek diajak ngobrol teh. Sarua Abah oge cik atulah rek ieu wae obrolan teh ieu teh ni asara rungsing jadina teh. Nya atulah sing sabar we ayeuna mah mau gicing kagantosan deui. Ajig Tah nya kitu aminkeun. Mantapnya. Maneh tadi di dieu. Ya, saya mandang Anda kayak yang bagja kawan. Bagja mata sia. Senengnya sia mah ningali babaturan digulung kuno jangar teh. Ye, babaturan kasusahan kos kitu teh. Ulah yang sirikan kos kitu, teu alus eta teh. Agak, bah, saya mah hanya canda, bah. Nah, Nah, apa? padahal raoseun ngarokok teh kos kieu tah. Anda babarawakan apa, bah? Tah atuh ai rek meser mah abi nitip hiji. Wios nganggo acis Abah we. Wah, dasar jalma jangar. Saha yang akan balanja? Nya hiji we. Bangsat Kerasa sianya.